Sok dia udah kenal di lantai nang. Saya, euy. Di mana? Tuh di situ di kebun. Kebun ente. Di Hah? kebun mantur. Wantur? Nah bener, nu ente. Heeh. Nu sayu tuh lah. Ngalah lah. Nah, Bener nu didinya lain. heueuh nu di dieu ih. Oh, sih enggak bohong. Tinggal asak ting henteu tuh pokona mah tinggal heula we ke Hmm? kebun. Tinggal asak ting henteu pokona mah. Lamun asak mah euy alanya dan. Alah atuh lah. Nu mana tuh? Tuh itu tuh. Oh, euy anjis. Ngeunah jeung petiseun pokona mah lah. Wah ente mah mi loba ieu nanya euy gedangna nya euy. Nang, mau cek ke mana? Tang, Eta tang. gedang jeung petiseun aya kilu mah jara. Tak bisa naik nah. Didinya mah wewe ge. Kemana tuh jara? Oh, ini nggak itu. Jung lah. Yuk. Itu benar itu. Bener. Awas gua mau batu gitu. Ai si Wana keur ieu teh keur liburan teh. Oh, gimana? Kesalahan cenah. Baik ngasih uji. Nah, KB gitu naon. heeh sip lah. Ini mah ala lain pupuk kabeh. Pokona mah jeung petiseun we. Heeh yang penting. Pungu enggak? Oh. Ya. Es. Oh. 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 Lihat cara di tempat-tempat kebun teh dalam tunggu aslinya yang saharore yang kieu nu pararoe kebun teh para laut emang dikit sadiri jalan batur ieu teh mulai naon kitu ya Allah jukut hani jangkung-jangkung teh astagfirullah dah heueuh tuh tara di tempat teh kieu kebun teh lah-lahan bismillahirrahmanirrahim. Buru mana we buru Gimana Gue we lah si wek malah. Tadi yang kita gegero wae. Ini si kemana sih larang euy? Aduh. Si Babal tengah jalan ke aing ieu. Aduh. Si kapanggieun euy. Aduh. Waduh, itu si Joek kunaon itu? Aya nu bogana. Mak, mak, itu tahun nanti aya tamu cenah di bumi. Saha? Duka. Oh, ini atuh aya wae gangguan teh. Nya atuh neng pokoknya. Nya, Isi penting teang heula. Ayo neng. nya. Aduh. Aduh. Alah. Aduh. Hah, mantep tak gitu tuh. Ai si eta ka mana si Duka Salma? teuing heuy, Nang. Budak eta Mang. ngadon leungit. Ah, ayo kabur. Nih nipu si Babal mah. Geus lah, ayo. Yuk ah, Balik ah. kan anta Salma tinggalkeun we. Gimana ujangnya ya naon? Teu mah. Itu we. Budak teh kahe kok begitu siga anu budak-budak naon wae. Ya, dan budak sasaha. Budak teh mah bobodol deui wae eta Gusti. Ya Allah, capek-capek bolak-balik ka itu ka dieu. Nyampe ke pisan. Tamu jelas. Iya, budak sasaha. Budak, aya wae pigaweana teh. Ah, kagok kejalan heula. Beres di mana? Ah, dia geus ngagedang yang si wek teh ngagedang tuh. Si wek di mana? Di kebon. Kenal? Ngagedang. Teuing gedang belah mana tah kebonna? Tah pokona mah dinya we tah. Geus saturang ka itu. Heuh, cing.
pipika cuek manggihan dah. Lukat apa? Ini kemana nih kebon? Sini ya itu, padahal mana ya? Iya, mana ada tukang apa namanya? Tangkal kedang. Baik. Wah, bohong itu atas si maghrib ke urang. Lah, Nuhunnya tadi menunggu cara meureun teu kapanggieun ku maedo urang lah. Tak mau lah pulang di Bogor sih. Wah, latuh. ah, Aduh. Sugan teh si maedo nya. menisok kasar apa? Yo, geuningan. Tetangga euy tadi kalau gedang aing dibobodo ku si Nang. Nyarah naon? Ih, naon? Aing teh kana yang gedang anjeun teh mah. Aing si Sinang teh tuh itu nunggu urang. Aing teh kepaksa naik. Pas begitu naik, datang maedo. Untung aya sieu tah, menurut sieu mah. Geus Pesan sih itu tadi. Hah? Garuda bagong. Mana dia panggil dia apa panggil? Goblok aing ini saya uang bae ieu. Tang Sinang. Kak. Hai, ngomong, kayaknya tuh ngomong. Tata berak. Ayo mau ditinggalkan itu. Iya, digerawat ke ayo wae. Ah, ayo mau usia mah meureun kapanggil. Ayo ulah. Kemana ini? Kacau. Ah, orang ka map ini tuh. Kalau banyak. Jajan, Mami.